Lamun henteu dikoreh ditaratas ti handap heula jol digejolokeun ka luhur ke asa nepi. Asa geus angeus we da tibah lagi kuring sok muludan ngan ditanyakeun cik naon atuh muludan teh. Disebut mulut teh cik nepi ka mana ka nyaho ka nabi teh. Ungak-inguk ukur nepi kana sampeu we dirantui-rantui. Ieu mah lain muludan. Lain muludan, malah anu langkung utami mah da sanes kieu sanes. Sanes kieu di mana urang ngayakeun Maulid Nabi. Sanes kieu kupingkeun. Sadayana aradus heula. Niat abdi adus sejak bade ngahadiran majelis Maulid, ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bade nguping sareng macakeun riwayat Maulid Nabi. Bade ngaos shalawat ka Nabi, adus heula. Abdas tos beres kitu nganggo raksukan anu pangakangna saja ngagungkeun Nabi, hadirkeun Nabi. Lajeng nganggo sesengitan ulah nyanak bangsa anu aya gambar-gambar hewan makhluk hidup tuh toh ya tidinya tempatna disucikeun lajeng tempatna diseungitan ku meulemenyan awak urang diseungitan tuh majelisna didinya dijaga antara istri sareng pameget dipisah pameget tuh langkung tipayun istri dipengker atau dibagi dua ulah seperti ayeuna kieu. Ieu sangat-sangat salah, ieu sangat salah. Tapi sakege lumayan. Ieu kupingkeun, ya. Urang geus garur abdas, sing khusyuk sadayana. Tempatna dihias. Acara teu meunang sembarangan berbicara. Teu meunang aya dusta di dinya, teu meunang aya maksiat di dinya, teu meunang aya heureuy di dinya. Kudu bener-bener khusyuk mun hayang ngajadi ieu kumaha barokah mulud mun baheula mah tanggal 14 mulud dibacakeun riwayat Maulid Nabi sararakti baheula lamun hayang ngetes kasaktian tanggal 14 mulud hayang nganggeuskeun ngangsitkeun tanggal 14 mulud dibacakeun Maulid Nabi cai nu tanggal 12 mulud dimandikeun jaradi kabeh. Ayeuna naon pangna teu jararadi teu nyahoeun ayeuna mah ukur ngadenge we cokolot baheula 14 mulud teu nyaho naon tujuanana. Teu apal suluk-belukna. Teu kenging aya najis di dinya. Lajeng ngaoskeun heula hadiah ka Nabi kalawan khusyuk. Para aulia, para anbiya, para syuhada, ulama sadayana dihadiahan, mukminin dihadiahan, terutama para ulama-ulama di wilayahna dihadiahan sadayana. Tos kitu lajeng diaoskeun riwayat Nabi anu khusyuk. Lajeng tidinya dijelaskeun sakelumit kalawan khusyuk tentang kumaha keagungan Nabi, tentang hal-hal anu berhubungan sareng keagungan Maulid Nabi. Teu meunang ka kidul jeung ka kaler bahasanana. Hadirkeun ulama-ulama Allah, hadirkeun jalma-jalma anu saleh sadayana sambil ngagerenyem maca shalawat ka Nabi. Lamun bade tuangkeun patuanganana pilih nu panghalalna, bebeutian anu kengeng di kebon, pare nu kengeng ti sawah meunang urang. Diusahakeun ulah menang meuli anu didinya geus kacampuran tangan-tangan jalma-jalma ahli maksiat. Pek bebeutian erek kumaha diolah ieu huwi diolah hayang jadi kumaha sampai diolah hayang jadi kumaha ku tangan-tangan anu soleh bari maca shalawat dina masakna. Di Cirebon sangu saaseupan ku ribuan puluhan ribu jelema dicanakan teu sae. Naon sabab karena di tanggal hiji mulud tuh sadayana khusus jalmi-jalmi istri-istri nu saroleh nu tara kaluar ti bumi khusus keluarga para ulama ngahaja mesekan pare bari ngaos shalawat bari gaduh abdas eta teh keur ngadamel si tumpeng teh eta jelema nyanakan tumpeng ribuan kapungkur cenah kitu puluhan ribu jelema di pasian tumpeng sacomot ewang dah teu seep anger sakitu oge ieu tumpeng jadi ubar. Nepi ka aya istilah kabulan. Lamun ngadoa nepi ka bulan sok dirontok tumpeng teh jadi ubar.
nepi ka aya cangkaruk mulut disesakeun ke bisi perlu deui mun budak gering jeung sabangsana di mana bangsat didinya terjadi teu di hiji kampung hanya ukur ku sasiki tina cangkaruk mulut disimpen dina tapakna. Subhanallah, tuh teu lila beunang eta. Pun bapa CF awi di Gunung Lalakon baheula teu kapanggih geus mitah santri kumaha teu kapendak saha eta teh nu ngalana teh oleh hebat ieu bangsatna cangkaruk mulut meunang-muludan teh disimpen dina eta dapuran awi teh urut di mana bangsat didinya malih hanya sababaraha dinten ti harita kitu torojol jalma tatangga sorangan eta jelema teh jago di daerah eta teh datang dihayungkung karorompok tuh dihayungkung ku sarung mastakana tos buta tayan ubar aber kaditu kadieu teu bisa dudukun kaditu kadieu teu metu tidinya aya impian sababaraha kali sia kudu buru-buru menta hampura ka ajengan ohar kudu buru-buru bebeja lamun henteu sia cilaka moal cageun datang soteh karena aya impian sababaraha kali maksakeun maneh ceuri ka pun bapa menta hampura bebeja yen manehanana bangsatna moal deui rek bertobat lajeng we diludahan ku pun bapa teh pun bapa mah cenah saur pun bapa ieu mah keheul we cenah nyiduhan soteh diciduhan we ieu teh caritana si mastakana teh anu buta tayan teh isukna geus kurunyung deui mawa bakakak garing hari teh keneh morolok cager tuh nya naon teh cangkaruk mulut da moal aya cangkaruk raja berwah puasa moal di mana aya cangkaruk lamun eueuh istimewa muludan di mana aya bahasa silih mulut mun eueuh istimewa muludan eueuh silih rajab silih rayakung eueuh subhanallah teu nyahoeun jelema anu umum teu nyahoeun tentang istimewana mulut karena salah da dina ngayakeun acara awas ieu kahartos henteu awas ieu kalimat sangat berfaedah karena ieu kalimat bisa jadi petunjuk ke seluruh muslimin dina ngayakeun acara seperti kieu bisa hafal muslimin karena maksud jeung kaifiyat cara-cara di mana ngayakeun Maulid Nabi barang-barang anu didinya ku Nabi dimakruhkeun dijauhan anu diharamkeun dijauhan teu kengeng aya anu nyesep nu udud di mana batal abdas deui di mana nuju ngariwayatkeun Nabi aya peuteuy nu kieu tong di nu kieu mah alah ulah tong atuh nu bau bade dihadirkeun ka payungan jungjunan alam subhanallah lamun erek dihadirkeun ka Kiai Muhyiddin kurang keneh naon sababna karana kalanep eta teh ya lamun dihadirkeun ka hadrat Rasulullah nu agung wala sing isin urang sing isin akarak di dieu urang tuh bakal mangihan istimewana Maulid Nabi insyaallah dina majlis nu bakal sumping ke urang teraskeun deui tentang penjabaran nu langkung luas ieu mah hanya muqaddimah dina mayunan Maulid anu agung bulan anu agung di mana Nabi urang anu agung dilahirkeun nuju di rahmat ka sadayana alam pribados saja amanat ka sadayana umat Islam seueurkeun salawat ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siang sinareng wengi seueurkeun maos barzanji ungkap keagungan Nabi di unggal bumi teh muludan najan ukur mencit hayam atawa ukur numpeng nog jeung teri sok panggil ustad panggil ku urang anu saraleh tatangga bacakeun barzanji insyaallah keberkahanana bakal lahir ka urang sadayana moga Allah ngalungsurkeun pangampura ka urang sadayana moga Allah ngalungsurkeun ijabah ka urang sadayana moga Allah ngalungsurkeun pertulungan ka urang sadayana ugi ka sakumna mukminin mukminat muslimin muslimat bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril fatihah